Urang nyeritakeun di Cina, Masya Allah, dibelem kan Islam teh, seret Islam teh, diusir Islam teh, teu berdaya. Ketika NTT nyeritakeun, menyuguhkan makalah tentang bagaimana di Rohingya, bagaimana di Ubar, ieu kabeh melempem, tidak ada jawaban. Sebab naon? Nyana kerja di raja kan Cina teh, merajai perekonomian dunia, masuk ke Arab Saudi 60% Cina, Indonesia 70% Cina, Amerika 60% Cina, Jerman 50% Cina, Prancis 50% Cina. Di mana-mana perekonomian Cina kabeh. Ngomongnya nah, akulah raja dunia untuk perekonomian. Tapi kan ulah haju nyiksa Islam atuh. Untuk membersihkan negara tina agama selain daripada agama komunis. Islam diseredan, Islam dibeleman, terberdayakan kabehan. Sebab naon? Cina ngabogaan bom anu lamun dihirup urang ngagelepak sorang, terketahui oleh dunia itu teh. Wah, iya bahaya, iya ngalawan Cina teh bahaya. Jana ngembangkan perekonomian ngalawan, awas dibitukeun sia ku aing paeh kabeh. Tapi ternyata ngaleuweuhi Allah bitu sorangan. Bitu sorangan per detik ieu henteu dicaritakeun sabaraha korban, cuma 2.000 dari 500 3.000, padahal nu paeh. Haji pan di ditu mah lamun aya nu paeh teh negara surak. Sebab loba teuing. Surak itu. Geus kos kitu bae. Tapi per detik ieu seperti ieu lah. Kaayaanna belas balasan ti Allah. Geus sabaraha ribu atau juta wallahu alam, lu jelas mah eta virus corona. Aduh, sia corona teu boga, corona teu gablem. LGek ge suratan. Ya karih ya Allah. Anu paling ngabahayakeun ku ari nu sararieun, nu matak di stop ge umroh, nu matak di stop berbagai negara. Emang kunaon gitu? Iya ku ari teh sime triliunan. Sime triliunan geus memasuki eta teh ti Najran, Najran teh hideung naon ngaranna? Afrika datanglah ke Cina, lain ribu, lain miliar, triliun. Geus menguasai Cina. Dicokot ku salah satu dokter dan dokter-dokter lain, dicek mengandung virus corona. Aing mah de corona bae. Nu modelna naon nu modelna? Dokter Arab Sufyan ti Arab nyaritakeun, saya bingungnya kok mun cara ngomong urang mah eta simet aya virusan tapi nyanana teu paeh, tapi lamun hiber mawa ka hiji lembur urang lembur parae teu kaharti. Virus aya dina hewan teu paeh ngandung virus, tapi nyana hiber engklak di hulu Haji Pendi is dead. Atuh lagi lamun ngomong ngajeng virus nggak usah pakai situ dah, tunggu nggak lama lagi dah. Tah iya, iyalah nu mantap kasienan kabeh, kita dirahasiakeun. Kok cenah kieu ngomong pada urangna. Ieu mah urang bae nya kayak itu ulang ngomong deui nya. Awas sia ieu mah rahasia aja. Mun 1000 mun 2000 ulang ngomong deui awas nya tah. Mun endek ka pamajikan bae jeung ka anak. Atuh teh mah ngaranna terus. Ih aneh. Batak stop bro. Encan aya kejadian, encan aya. Ngan dikhawatirkeun simet ke Arab. Aya hayang nyaho mah. Bacana kieu mah bohong, atuh sia percaya Allah teu Allah. Ya terus aing mah sapira ngomong. Can aya kejadian can. Nu diomongkeun kadang teu akur jeung kenyataan.
asli seperti itu sarihin kabeh stokiran nyetop kabeh sebab ieu nu kaliber kamana ieu hiberna wari keur neangan penangkal simet supaya ulah asup ke negara lawan Gusti lawan tentara Allah mah masya Allah ndek nyieun huru hara babarieun geus puguh banjir geus puguh gempa simet lawan Gusti kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng teh jadi mah susah ti baheulapan tah mah kuari kesehatan simet gorengan elos mun teu malodar anak injusia pirusan masya Allah maha kawasa Allah kuari jadi orang di Indonesia banjir Jawa Barat banjir Jakarta banjir Banten kunaon hajunura ribut pamarentah ieu kan urusan balai cocoba ti Gusti Allah lain hayu DPR pemerintah duduk bersama yuk ulah silih tuduh nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies heran aing mah nah anu banjir di Bogor anu disalahkeun WH acak-acakan di negara iya kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah lain hayu pemerintah DPR kabeh marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun jadi mah kadeleuan jasa ku mata urang ku silih urang silih salahkeunana mal beres-beres kanjeng kumaha negara eta teh memancing azab deui mata tambah deui ku Gusti Allah banjir deui nanti kulang amanat WH kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir Pak Waridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir Pak Anies jangan hadir alhamdulillah 3 gubernur anu hadir udah ulang geus mendingan orang-orang bae jeung rakyat lah geus da naonan Ridwan mana sih aing mah lain Ridwan Kamil Ridwan ka tatangga aing dek hadir ku mah undangan teu menang naon teu meunang Fajar Wahidin gubernur lain masya Allah aing lain Anies itu ja aing buka anak karena Anies nih ulah ka kitu ulah ka DPR pusat emang aya naon beusi boga undangan ulah kun teu masya Allah ulah silih salahkeun lah babarengan istighfar ya Allah ieu adab ti Allah hade ieu nu biasa hujan sakieu teu banjir kok ieu mah banjir pikir ku urang aya naon ieu kunaon aju silih salahkeun tangani babarengan dengan bahasa yang enak saudara-saudara para masyarakat ini adalah teguran dari Allah marilah kita menyadari diri selain daripada kami sebagai pemerintah insyaallah akan menangani semampu kami sebagai pemerintah untuk merapikan sekemampuan kami. DPR ge sarua. Saya sebagai wakil rakyat, saya merasakan kesedihan. Sedih di mana siapa? Ngomong doang kesedihan. Gogo rakyatnya wakil urang teu urusan urang. Nah, ngomong nu ngeunaheun, saya ikut merasakan. Jadi hayang teu bae merasakeun naon. Marilah kita sama-sama munajat kepada Allah. Ini adalah bencana dari Allah. Saya sebagai wakil anda semua dari Partai Golkar, PDI dan berbagai partai-partai yang lain ikut insya Allah untuk menangani sama-sama pemerintah. Kan lain silih tuduh. Ja ieu mah atuh panti Allah kukumaha ge. Beneran ieu hujan deui, beneran ieu hujan deui. Cak Allah lain kitu istighfar sia ka aing. Eueuh teh boga pikiran kos kitu. Sakapeung mah aing hayang jadi presiden. Maksudna ada instruksi istighfar aing mah. Geus beres aing turun deui jadi presidenna. Teh hayang aing wakilan ku sia. Beak negara. Ajunya ada daftar wakil bae.
aing kajen jeung pudoli bae lah maksudnya korupsi nomal gede teuing ya Karim ya Allah jam sabaraha ieu can anggeus Gusti Allah tah berangkat di medan laga perang taruhanan nyawa syahid surga menang ghanimah keuntungan selain agama luhur boga keuntungan perang ya Allah ia adalah merupakan janji Allah ngajanjikan perang sabilillah menang luhur agama ghanimah menang syahid surga siapa yang diberena tertulis di Taurat, di Injil, di Al-Quranul Karim baca kusiacak Allah Taurat tajik Injilna termasuk Quranna aing janji awas wa man awfa bi ahdihi minallah saha nu leuwih nuhonan kada janji selain Allah aya saha anu sok teu jalir janji selain Allah aya eueuh moal aya nu paling nuhonan kana janji kecuali Allah hiji-hiji acan jelema anu sok nuhonan kana janjina kecuali Allah jelema mah janji geus sabaraha calon DPR nu janji jadi DPR na mana janjimu mana keur kena jadi bupati janjina anu setelah jadi mana janjimu tuh kan presiden janji anu setelah jadi mana janjina itulah manusia ulah etalah di negara pugu jelema bobogohan bae ge kakabogohna janjina sacayut ieu mah nyaho sia cayut tuh kapan gelang sia aya nyaho cayut mah deh janjina pohara jasa neng kalau nanti kita kawin mau nggak neng di apa namanya diajak kaya emang kenapa iya andai kata kaya mau nggak ya tuh siapa yang nggak mau kok janji begitu kak nggak kayak orang-orang mah tawadu biasanya bagaimana kalau kita miskin kita sama-sama itu kan miskin mah sedang mos orang kan miskin mah erker jadi lamun orang rumah tangga miskin bae eta mah turunan ieu mah mun sugih sia tah andai kata kaya dah pokoknya ieu mah teh janjinya dah pokoknya insyaallah lamun kakak kawin jeung neng ya hayang mobil naon tinggal ngomong neng nu mayar hayang naon neng pokoknya janji lah geus loba barang geus jadi mah ya Allah ya janji doang sacayut nyata ya loba janji mah tak di dieu ge dijelaskeun wa man awfa bi ahdihi minallah saha sih anu sok nohonan kana janji selain Allah aya eueuh manusia jarang kecuali wali Allah geus puguh para nabi mantak diangkat jadi wali ge nya janjina telok jalir mun mun teu kecuali aya aib jeung elat bangsa pantar-pantar ku sekarari mah tuh janji teh lalab janji teh ngabohong jadi lalab mun teu ngabohong teh ateul awak sapoe bae teu ngabohong gering geus istiqomah jasa teh mah ngabohong pohara moal aya hiji-hiji acan anu nohonan kada janji batan Allah ngajanjikeun perang paeh surga harta pakai perang beak surga janji aing tertulis tidak Taurat tertulis tidak Injil tertulis tidak Al-Quranul Karim astabsyiru sing barungah maraneh kabeh ieu iltifat cik ahli bayan mah pan tadi teh gaib kunaon kuari jadi khitab astabsyiru waduh wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali badil qamin pasti aya nuktah yakni rahasia naon ieu rahasiana eta ngaji teh kosari teh hese astabsyiru sing barungah maraneh kabeh dibaikumul ladzi bayatum bih dengan perdagangan nu kumaneh didagangkeun anu
maneh dagang jeung Allah nu meulina Allah nu pake meulina sorga ieu cerita omong sompralna bae eta mah perdagangan teh wadzalika huwal fawzul azim eta mah perdagangan nu kos kitu masyaallah keuntungan perolehan nu pohar tandingna atuh jeung ujung-ujungna mah kabeh ka sorga. Nah geus jelas urusan-urusan perang mah di zaman kangjeng para sahabat eueuh rinehna kecuali perang hirup teh ilai kalimatillah. Contoh kurang para sahabat dilanjut ku para tabiin teh gairah perang teh luar biasa. Datang ke Imam Syafi'i teh kapan perang teh terus atbat tabiin terus datang ka lanjut baheula zaman sahabat. Di zaman sahabat zaman kitu Utsmaniyah meme Utsmaniyah adalah Abbasiyah meme Abbasiyah adalah itu. Nah eta selesai terakhir zaman Utsmaniyah Turki datang ka ayeuna urang teh perjuangan anu napasna li ilai kalimatillah sebab panglima anu mimpin li ilai kalimatillah hanya perorangan. Irak misalnya dengan Saddam Hussein wari Suriah teu jelas Suriah mah urang mun nyaritakeun Suriah kurang pengkajian tentang berangkat berjalanna politik urang tigesle bakalna dengan Bashar Assad. Mesir ayeuna dengan Sisi urang teh akan sulit ya berita-berita nu ka urang ka ayeuna kos kieu berita aslina di Mesir sebenarnya mah eta teh kan hafizul Quran Habib diagukeun ku urang teh perjalanan politik da teu kaharti. Nah luar negeri mah kos kitu ngembut deui aman la ilaha illallah jeung la ilaha illallah dibantuan ku Iran Amerika. Nah dengan motif Syiah katakan la ilaha illallah jeung la ilaha illallah mata ketika kamari aya bom ka Irak nah hancurkan Amerika lamun ku urang ditarik benang merah teu kaharti sebab naon Iran ngabom Amerika sementara Amerika perang jeung Yaman dibantuan ku Iran otak itu kamana coba eta lumpat di kumaha KBG ieu dengan sakadar wawayangan anu jelas mah KBG ieu teh aya wayang-wayang Amerika di Indonesia aya wayang Amerika jadalang nama itu Irak kulantaran embung bae dijadikeun wayang hajar beak wari jadi wayang Iran geus jelas kumatak daek nulungan ka Amerika teh ngahajar Yaman eta teh kan beureun aya wayangna di ditu teh geus pugu di Suriah Bashar Assad wayang Amerika teh berbagai negara-negara wayang dalangna bahkan si eta. Tah urang menyaritakeun seputar politik ulah gampang nyarita dukung mendukungna ka mana eta teh akan jadi kekuatan. Di Indonesia urang deuk nyaritakeun agama bendera diluhurkeun ayo bae terus bae malodar mal kebal deui saha dalangna kan di ditu tapi aju urang eureun ulah perjuangkeun ku urang sakemampuan urang ngan carana urang bisa nangan sakadar di muludan bae cara Ki Fadli ayo bae angkat agama melalui berkat muludan ya kan lumayan kan dakwah aya berkat aya tuh kan ajaban hayu tapi kan manfaatna aya alhamdulillah ieu geus sabaraha taun Amerika teh neangan kelemahan Indonesia nyanakan ngabogaan target anu mal bejakeun kula target aya 3 target di Amerika anu diterapkeun di urang can berhasil hiji aja kesulitan untuk Indonesia nuan ya begitu diteliti ieu kiai salafiyah lillahi ta'ala lain berarti kula aya di salafiyah lain kiai nu matak di modern-modernkan melalui negara supaya kayak kurikulum bisa kabeli ulah ngomong caus ya kudu au kiai ieu mah cau oe eta untung Jawa Timur masih kene
salafiyah loba Jawa Tengah lain ngahinakeun ka yayasan lain mangga bae kepinteran aya di nyana hebat mun eueuh nyana atuh nagara deuk kumaha ngan target mun hayang nyaho Amerika moal bejakeun jero seperti ieu lah Bandung masih keneh alhamdulillah loba salafiyah teu meunang misalna komo Banten mah bohong ieu mah daerah salafiyah bener Banten mah tuh bari korupsina gua ada jasa sial negara santri korupsi menjadi-jadi aduh EJBT loba jasa deh ya Allah anu sok jalan apem teh naon ngaranna ngomong tolol di Banten loba Allah dari BTS ublag jablay ambalaya aduh cek ieu nyaho aing cak sia nah iyalah wadzalika huwal fawzul azim jual beli model ieu nu meulina Allah pake meulina sorga nu ngajualna mukminin nu dijualna awak jeung harta ieu mah perdagangan teh al fawzul azim tapi ieu sebenarnya ngamanahan kitu teh teu meunangan supaya kaharti kuno bodoh ieu teh tamsil berjalan sakumaha tadi tamsil ya jadi make majaz angel jadi supaya oh kos kitu perdagangan nama melalui jihad melalui tamsil perdagangan geus kaharti ku urang tapi cek Imam Syihab perang makan aya usum di mana kejadian ke huru-hara mengenai agama karak perang tapi kan teu bisa sakaba-kaba haju urang eureun berjuang tanpa aya komando lain urang nyaho kehebatan perang keunggulan perang keistimewaan perang sorga urang sadajan ngembut ku kumaha ge deuk perang jeung saha guan hayang urang perang lillahi kalimatillah aya musuh aya musuhna aya teu aya komando aya komandona aya urangna di negara urang perang teu pebubuh ulah haju urang teu menang ganjaran atuh yeay aya kene jalan keluar untuk mendapatkan ganjaran wa minan nas man qarrara wajal mubalagh bi annahu subhanahu abbara an qabulihi minal mu'minin anfusahum wa amwalahum allati badzaluha fisabilillah nah kuarima urang boga ganjaran perang tetapi teu perang mana Sukira li ba'di ma syamilahul kalam as-sabiq ihtibaman bihi ala anna ma'na dhalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih wa amwalahum bibadliha fima yurdi nu akur maknana sanajan teu perang tetapi ganjaran sarua jeung perang dibeli ku Gusti Allah dengan pembelian sorga naon dia ala makna dzalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minin anfusahum bisarfiha fil amali shalih awak urang mun hayang menang sorga dibeli ku Gusti Allah pake ngabakti ka Gusti Allah lain perang ja perang mah can usum tetapi mengabdikan diri seutuhnya ke Gusti Allah pakai amal soleh salat dina waktuna nu bener puasa dina waktuna nu bener zakat di mana geus disobri bener haji di mana urang geus disobri bener ketika aya anu kudu ditulungan make harta wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi gunakeun harta urang dengan diserahkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka urang teh harta, dek dikamanakeun ku sia harta. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, masjid dar
pake kurang bakti ka Gusti Allah mushola, pake bakti ka Gusti Allah majlis taklim, pake bakti ka Gusti Allah pondok pesantren sarua paeh sorga dengekeun ku ceuli sia atuh lah kedengkul sia usaha bae majlis taklim di gigireun imah sia dek rubuh di antepek dek ilaha berjuang mushola datang ke keramikan harta mah ambalayah dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti ai ka mushola keramikna kekerepekan disiksa sia ku Gusti Allah je nu paling hebat wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi kayak kiai bener itu kiai na gas cek orang kiai ulah kudu bingung soal-soal harta abdi nu ngajamin hayang naon dahar nginum geus ulah bingung abdi nu ngajamin abdi nu usahana tah kiai ngajar nu bener tah ngajar nu bener hayang pondok bangun ku abdi majelis salim bangun ku abdi mobil hayang kawin deui ya tuh siapa giliran nu kituna bae aju bae eta bae surga amwalahum bibadliha fima yurdi masyaallah perang can usum merangan saha di negara urang mah ieu teh menjaga kebangsaan NKRI ieu bae lakukeun ku urang masjid saha nu nyekelna ieu kiai anu bener henteu kiaina ulah berbau pemerintah tapi teu bagus kiai nu bener ieu mah nu pemerintah mah kajen kena dikocoran ku pemerintah kena bocor ke nerakana kapal oyak-oyakan apa sih hoi ipan orang dekat surga oyak-oyakan panas amat cekina ya bocor barang diamban bau PDI kajen kantor mah kajen urusan sejen mah masjid mah jaga ieu jang keselamatan umat di akhirat lain di dunia ulah make PBD ulah make pajak ulah make duit urang bae sih yang pengusaha loba yang nyalametkeun urang ke teu kuatin eta kiai masyaallah terutama kiai yayasan kudu bae make proposal salametkeun masjid-masjid bae mah ulah make nu kos kitu ulah dah cenah kiai dalilna mana leg-leg ku sia dalil capek aing ngadalilan pajak teh pajak masyaallah teh ngerti ka pajak gaji ya Allah kudu kitu-kitukeun bae awas udang kanyawan kita padahal yang kieu kan aduh yang serba salah ngompol bisa cekeuna ini ngompol sia didinya henteu sia daripada ngompol atuh mending udang ngajelis aing rusak ieu keur carita urang neuk ka Allah jihad kan ieu mah ngaranna ulah berbau-bau dunia urang maca la ilaha illallah tengah beuting sorangan emang tadi perhatikan ku Gusti Allah dibandingkeun jeung babarengan masih kana diperhatikan orang sorangan di kamar la ilaha illallah la ilaha eta sorang eueuria paling ujung ndeka Allah teh kapan sok dibere ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi lamun urang hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi kudu dienolkeun manis takmala wara'ahu saha jelema anu ngareken sempurna kana warokna asa pangwarokna haroma ru'yati Allah bakal ngahalangan ngimpi ka panggih kula cek Kangjeng moal ngimpi ka jeung kumaha kiai anu aspek anti speaker hajunya anak-anak asa bersih bae tek ceuli datang ka ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi ye tarohana ye asa bersih ai moal bisa asa bersih ujungna deh itu make speaker nu make speaker mah teu waro ya aing ye waro ngarasa sempurna ai ada kamilan si waro ini nganggap dirina waro sebab anti speaker teu ceuli datang ka ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi Habib Lutfi anu marake speaker ka panggih Kangjeng Nabi ngimpi Habib Ja'far make speaker ka panggih Kangjeng Nabi Gus Dur sering jasa ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi Buya teu ngaharamkeun speaker almarhum abah di dieu biasa bae tapi nyaritakeun ka panggih Kangjeng Nabi ngimpi tah
rahasiana lain haram jeung teu haram ujubna aing teh kiai wo aing batu make sapek cangklong mah make ujub aing eueuh di bae mah TV eueuh sampai keur eueuh HP mah aya di kamar moal hayang mah halangan nu bisa ngimpi jeung Kangjeng Nabi mati lo kayak kikituan. Ya Allah ya Rabbi abdi teh ku batur di kiai kieu. Abdi mah hayang teh ku Gusti ulah ku manusia nyangakeun ka Gusti. Abdi dibere ilmu lain wa abdi nu Gusti. Keur nerang-nerangkeun we abdi teh nyaritakeun ieu teh wakil Gusti we abdi mah teu gaduh. Abdi ieu sehat nageh nu Gusti, awak abdi nu Gusti, roh abdi nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti. Ku batur di kiaikeun, ku batur di mamakeun, isin abdi teh. Nyangakeun sadaya-daya nu dibawa ka Gusti iwati ka hambaan abdi Gusti ka Gusti. Abdi teh hayang we amprok sareng Rasul Gusti kadahanan ku jonghok cara para aulia Allah atuh ngimpi-ngimpi Gusti eueuh anu ku abdi di aku sadayana nu Gusti. Henteu sama sakali lain ku omong ku rasa nyangakeun sadaya sok maca sholawat teu kudu loba teu kudu loba langsung ke Pak Pendi siap baca sholawatna kok kitu bau ka ambeuna Pendi nol urang anu sering maca sholawat teu pernah ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi atuh kunaon aya perang di Suriah aya perang eta di Israel Yahudi katembak teh Yahudi umur 19 tahun bawa ke rumah sakit berbaring nya di rumah sakit reup HS panggih nu kasep seungit cek nu kasep seungit teh kenapa kamu cek bahasa orang saya sakit kenapa ketembak siapa yang nembak mukminin saya ketembak kamu mau kamu saya obat sangat mahal diusap cager udah India barang ditanya ini siapa sih saya adalah Nabi Muhammad hudangnya anak Masya Allah cager ketembaknya kan Yahudi bisa ngimpi ka panggihjeun Kangjeng Nabi langsung dirinya kene nyana ngagerokeun dokter Islam sini saya mau masuk Islam saya datang gitu kan kaget di rumah sakit ada apa mau masuk Islam tuntun saya syahadat kaget teliti punya teliti tawadu horengan Yahudi tapi tawadu ngimpi ka panggihjeun Kangjeng Nabi di Suriah anu katembak Kristen dah mah katembak dan sarua berbaring sababaraha poe nyana kan kieu ye dina pikiranana saya ini ketembak mukmin nu nembakna orang mukmin mungkin ada rahasianya saya tertembak ini tidak semata-mata nyana kan sarua kitabna Taurat mun kembali kana pembicaraan agama mun cek urang mah aya rahasiaan meureun ieu aing katembak ku mukminin teh meureun aya naon ieu teh krepes ka panggih deui jeung Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi diajak ngobrol kieu diusap cager langsung asup Islam lain hiji lain dua teh di Irak ieu kuari anu asup Islam kamari di Baghdad teh tentara Amerika ribuan hasil perang Irak ribuan di Amerika anu asup Islam kuari di Cina asup Islam encan Islam ke salat ngareupna ka mana bae geus asal aya sajadah bae Allahu Akbar ayo ditanya udah sadat belum cakena ini kenapa mau sholat supaya nggak kena corona ya. Di Cina ada suki Islam diantap wariku nagarana sebab naon supaya aman ternyata Islam terkena ku virus corona teu pernah make masker arasup Islam kuari ini sabarar 10.000 meureun arasup Islam teh komunis anti agama kuari mengenal make kerudungnya na tatadina tidak boleh di negara Cina pakai kerudung kuari gadis-gadis Cina pakai kerudung menunggu kedatangan Haji Pendi daripada sia di dieu teh aku mending ka Cina ka ditu balik ngaran sia kena corona ya Allah ya Rabb rahasia Allah nah iyalah nu paling hebatnya istara minal mu'minin Allah meuli ka para mukminin anfusahum ka awakna
dengan cara bisorfiha fil amali sholeh. Orang ngaji ieu teh keur memperjuangkan agama, orang sholat ieu teh keur memperjuangkan agama, orang ieu ngaji teh keur memperjuangkan agama. Lamun memperjuangkan agama berarti ya tentara Allah. Bah ya tentara Allah meninggal secara repeat kieu matana. Dan tentara Allah, wah ya tentara Allah. Nah, salat orang keur memperjuangkan agama kerja di tentara Allah, puasa orang keur ngaluhurkeun agama Allah kerja di tentara Allah, orang haji kerja di tentara Allah. Neu kumaha teh dibeulina ku Gusti Allah, dibayar make surga asal beneran. Ngan waktuna geus saeutik ieu nya tingkatanana soleh amal soleh teh aya 3 tingkatan moal kabahar. Harta istara minal mu'minin wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Urang dititipan harta pake ngabangun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sarua jeung perang. Namun harta dipakai perang cara Abu Bakar Siddiq, cara Sina Umar, cara Sina Utsman jeung cara sahabat-sahabat oleh ribuan onta pakai perang. Teu beda kuari ge sarua bae. Sarua bae tah tekna tah. Ya Allah ya Rabb. Sarua istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Kerahkeun harta urang jang mencari keridhaan Allah, pakai dalam rangka di dalam fi ma yurdi, ngabangun nu dipake karidho ku Gusti Allah. Yatim piatu lillahi ta'ala tah. Fakir miskin tah. Santri anu teu bisa meuli kitab balikeun. Aduh cenah kula ngaji mah hayang ngan emak jeung bapa ieu mogok usahana sabaraha sia kepentingan sia sabulan. Abdi kepentinganna cenah 5 juta suruh ngaluhen aing sia atuh. Siapa kok kelas bos sama kos kitu mah atuh. Tah, 1 juta sia tah sebulan. Bae rasakeun sarua tapekna istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Ieu teh naon ieu kusebab perang makan kudu aya huru-hara, kudu aya panglima, kudu jelas terlatih dan lain sebagainya. Jangan jangan kuari perang ya urang momal ka bawa perang. Atuh pare nyekel senjata lagi salah, momoncongna ka dieu. Atuh dijegerkeun bunuh diri sia. Kumaha Haji Pendi mah geus age edeg-edegan gigieuan tuh. Kuku pistol kanyana. Awas lu gua tembak lu jeger kanyana lu bae. Atuh kudu latihan tolol. Ya Allah ya Rabb. Nah iya bae urang mah babari amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Sok harta urang pake ngebaslis masjid pondok janda. Janda siap sih mah janda tua ye. Nah bisa-bisa urang bisa ieu teh jihad yakni berjuang melalui perang aya usimna aya pemimpinna jeung kudu terlatih. Urang kuari hayang boga ganjaran sarua jeung perang amal soleh tingkatanna geus bisa urang baheulana 2 dibadliha kitu fi ma yurdi amwalahum dibadliha fi ma yurdi. Urang boga 10 juta 5 juta pake ka masjid, urang boga 100 juta 50 juta pake ka majelis taklim, urang boga 1 miliar 500 juta. Matak naon sih kos kitu teh. Iya duit urang dikumpuk bae di bank atawa di imah emang Allah teu neuleukeun. Sia bolak-balik ka imah bae sa duit sia dipake naon? Awas sia disiksa ku ari. Halaluha sabun wa haramuha iqabun. Je tapi Allah nyahoeun ka niat urang teh lancarkeun abdi dagang, abdi neuk bangun agama melalui keuntungan abdi. Allah mah uninga. Paeh syahid. Teu saeutik pedagang anu di akhiratna ka surga. Pangheulana ka cecing solamen. Goblok sia. Teu boga adab sia. Sedekah teh naon henteu atuh. Ya Allah. Teu saeutik pedagang anu ka surga miheulaan kabehan. Masyaallah. Ya Allah, pangheulana nu asup ka surga pedagang anu liik lai kalimat ini. Nusugi anu badliha fi ma yurdi.
التائبون العابدون والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.